pan akhlak teh ayeuna dina eta dina ilmu kudu ngaji hayang nyaho akhlak teh. Aya ahli tasawuf ngaranna keur ngaberesan akhlak teh bisi eta teh bisi naon bisi naon kapeureupeunan ku bahasa al adab fauqal ilmi teh diajak ngaji mung nu penting mah urang adab we non al adab fauqal ilmi ari adab mah dina saluhureun ilmu cenah teu boloon betul ari bahasa saluhureun lain berarti hebat mata aya nu ngaumpamakeun kieu adab diibaratkeun jiga genteng ilmu diibaratkeun jiga dinding keramik jeung sabangsana diharanap kenteng najan dituna di luhur lain berarti kenteng lebih hebat daripada nu dihandap dari tama lain ngabandingkeun adab jeung ieu ngan letakna gitu urang hayang ilmu hayang beunang maka bawa adab supaya ilmu beunang jadi hayang jadi eta mah cenah lamun urang hayang menang ilmu kudu make adab lamun urang hayang boga adab alus kudu make ilmu jadi dua perkara anu teu bisa dipisahkan bagaikan Romeo dan Juliet